What's up guys? Nah, jadi video poe ayeuna urang edek ningali anu nuju ngaciptakeun lagu orang Garut, asli orang Garut Selatan guys. Pokoknya mah bakal seru pisan di dieu. Nah, jadi karya-karya anak muda di Garut Selatan nuju nyiptakeun lagu di pengker abdi ieu. Nah, pokoknya mah tingali ke hasilna bakal kumaha, ke bakal dicantumkeun dina deskripsi hasil laguna. Sekarang tingali proses pembuatan lagunanya. Pokoknya mah hayu tutulkeun urang tong sampai ka dilewat yuk. Oke, let's go. Tah jadi teh rek nyiptakeun naon itu judulna teh? Antara Cibentang Pasanggerahan. Antara Cibentang Pasanggerahan. Ya proses saya. Nah, jadi urang teh teh dek naikeun karya Garut Selatan yang jadi internasional. Amin. Sambil nunggu musik bari ngabakar ikan. Nah, mantap ya betul. Lapar atuh. Pokoknya mah ke bakal resep we tinggalinya musiknya bakal betah we. Nu aya di Garut Selatan teu aya deui, pokoknya mah nu aya di Garut Selatan. Nah, bisa deh pada digabungkan ke sorangan, bisa dipadukan. Nah iya sorangan gitu. Apaan kan dipadukan kieu ieu pan bisa dihijikeun bisa deh nyanyi yang kan pakaianna dinya alus. Baik pelajar mah teh. Tara ieu mah ya ukur dokumentasi unggul jadi proses pembuatan. Nah gitu. Teu lamun erek deui taeun kudu rada gaya di teh jiga nu manggung gitu. Kayak temannya video klip. Beda. Eta mah. Rorodinan kieu. Urang ge bakal miluan bener. Oh no. Miluingan. Miluingan. Nah, iya. Balon. Tip si batok, badanna montok. Yang video mah kudu boga drone. Ah ya, drone. Lagi modok kalau